Anjir. Ya, kemana wae. Bi. Kemana wae? Kering kurang. Oh, anjing sebanjir mah ngumpul langsung kering deh. Emang kering naon? Anjing bisul. Sakit rakyat. Tahu serangnya ya. Tahu sama lu. Saya mau lemah tuh. Bisul lah bujur. Ada. Supaya kita malu. Sigana itu mah loba teuing diupna bantal ya. Ya. Ini pemuda bisul lagi. Sekali-kali ya tuh kanker atau main dirawat di rumah sakit. Nah, kadangnya angkatan telepon belum? Ya. Ya, halo mah, gimana? Ya, ini aku lagi nongkrong sama si Odang ini di papangge rumah. Emang ada naon mah? Oh, ya atuh ya, bentar. Keheula sakedap. Ya. Ya, Dian ke rumah sekarang, Dian ke rumah. Emang mau apa mah? Oh, mau gegero, mau cuci piring. Oh iya. Ya, Dian ke rumah sekarang. Urang madang ngajan pemuda ge, urang mau berbakti kepada orang tua, terutama berbakti kepada ibu. Halus tapi sekarang. Halus. Kan ibu teh adalah dina puisi kan aya ibu teh. Kumaha? Ibu, kau seperti ibu-ibu. Kau yang melahirkanku. Ibumu, ibuku, sama-sama ibu-ibu. Gak kadang katanya. Ya di piwarang ke si mama, aduh. Aku mau cuci piring dulu ya. Kau bisa di baut. Atau pura kue. Dikutupnya di baut mah ini. Kelanya sebentar ya. Aku mau cuci piring dulu. Gas. Ah. Action. Iya gening euy, jadi pemuda yang berbakti kepada orang tua mah. Dikira we urang malah. Kela asa aneh. Kan indung urang teh nitah lagi nyuci piring atau cuci piring. Tapi nah ieu mah sagala aya baskom, aya saringan, aya panci, aya katel. Atuh mah lain cuci piring atuh. Asa aneh ih nitah teh ngomongna nitah cuci piring. Ah, geus aing mah ieu we kadeukeun lah. Tau nama geus sakit hungkul. Gua telepon. Antar ke warung yuk. Naon? Udut, mereka ada kopi yuk. Yuk. Kurang kedua tuh. Wah, najis ah sim sekolaran Kurang milu atuh kada rasa euy. Yang milu. Sekolaran anu mah. Sama riweukeun dina motor dia. Arana mah. Moal enak mah hayu asli. Ayo sih. Dieu teh bakal bener ya nama. Kan siap-siapnya. Yuk, urang milunya. Baik. Yuk. Ayo tuh. Tapi urang di tengah heuh. Ah, sok. Bae direpilkeun urang di tengah. Oh, penjagaan kurang sama rame di tukang mah. Tuh, tinggal itu. Tuh. Sekolah. Tuh. Ya. Sekarang aneh mah. Kalau aneh wah ayo. Naik dulu. Naik dulu. Sekarang aneh wae tuh. Habis kalau wah ayo. Euy. Urang teh kan sabulan teh kere kawin ya. Kawin teh kere. Oh, urang teh sarek nikahnya. Persiapan lagi saya sagalana, geus tinggal nikahna. Ngan urang aya hiji anu bidu matak bingung urang teh. Duit. Lain masalah duit, urang can disunatan euy.
Heeh. Soalnya tunda harita keleutik ke sieun atuh. Anu sunatan eta. Asli ini. Harita ge aing ningali babaturan urang geus disunatan, balik-balik geus sadeurik geuningan. Ribu tuh kawin tadi sunatan. Heeh, batak bingung urang teh. Udah keleutik mah sieun teh geuningan terus ayeuna tah pas arek kawin kan kudu disunatan heula nya ari Islam mah heuh. Ya tuh. Tak jadi urang teh kepaksa enak mah kudu disunatan sieun-sieun ge. Eta boga kenalan teh atuh. Mantri di mana? Aya urang kenalan. Baheula ge urang sunatan di dinya. Adi urang. Adi ente? Heeh, alo adi urang, alo urang deui. Dari sunatan. Oh, tapi ya teh itu mantrina bager teh. Ih, bager, halus, Tapi murah-murahnya eta mah nya. murah. Atuh atur ieu urang. Ayo. Ayeuna keneh mun bisa modal mumpung minta urang keur kuat teh, keur siap Ayeuna eta. sabaraha? Ayeuna jam 4 sore. Nah, pas pisan karek balik moyor ke sawah. Oh, anjing mah nyaman teh moyor di sawah. Ini nyaman teh ke jelema atuh. Oh, betul atuh. Butuh bea. Ayo tuh atur urang katanya. Ayo. Ayo. Mana ieu teh pasien teh can aya wae geus make baju dinas kieu aing. Can aya pasien wae teh kumaha nya? Sugana teh aya sekarang teh. Mana pi mana? Nah, iya gimana ya? Oh, heeh. Ayo tuh. Ayo. Tong. Hier. Kayak pantau itu. Ah, emang meningkat-meningkatnya jalan segera lah. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam nya. Aduh. Iya bae di sepitan nya. Mohon Mohon ya, abi balik sunatan. Tapi nyarak pasien reng sama. Kelak. Kelapi ka Delpi. Wah. Siap, yakin ieu mantrina nih. Asli. Manya aing bete yakin mah nya aya mantri make baju satpam nih. Ih, pan atuh geus moyor tadi teh ngajaga sawah. Oh. Heeh, bisi aya ieu pan atuh barudak geusna. Tapi yakin aing mah nya ngasa teh yakin kieu euy, soalna aset teh di hijina ieu. Asli. Kalau urang, iya, urang, pada mau ini sepitan. di dari ya. Oh, yakin lah. Tinggal ya menjanjikan ieu mah imahna ge gede. Oh, siap. Sok atuh, Pak. Iya, Pak De kan. Tadi balik dia we. Pak ya. Langsung aja langsung ya. Langsung. Oh, iya buan lah. Sok. Iya. Tadi balik dia we jam. Oh, tapi paling dia. Tadi dia we. Iya Teh tadi. kumaha? Bobo. Nakaran. Oh, nakaran. Gimana kuban? Bubar eta mah jam. Bubar. Gimana kubannya? Oh, nakaran. Masalah. Eta mah sweeping. Oh, swimming anjing. Swimming, buat swimming. Nakaran. Ya sampai nakaran. Nah, yang igang. Tak itu. Sebentar ya. Sanganna tadi buka heula. Tunggu dulu. Ini yang buka. Ya, sebenarnya. Ya. Ieu reng sangat teh sadinten deui teh tadi nikah ieu teh. Tinggal di aja kupanya. Busuk tinggal lama, Pak. Wah, ya masa lihat ieu mah. Dia tuh atas 25 tahun nabi teh di sunatan aduh. Ya tuh sih yakin, tapi nya Oh, yakin lah insyaallah. Iya, alat-alatan siap tengahnya. Bosok. Aduh. Anjing. Banyak kurang gaji. Anjing udah lihat karena tuh Ih. Anjing bukti enggak masieun anjing. Lihat sama lihat teh. Tapi percaya ke aing mah bisa ilmu sulap aing mah. Surat nama. Anjing teh. Asli. Siap geus pelatihan aing kamari. Sabulan geus pelatihan Zumba. Zumba deui. Aduh, anjing. Bisa kan ini? Aing bisa ngalengitkeun si Dian. Ayo ke jelema. Hah? Bisa anjing. Teu percaya? Percaya mana? Iya, ku aing. Tinggal itu sulap sieunnya. Cobaan ku aing. Geus. Yo, aing sulap bisa yo aing. Cobaan. Oh, dia. Ngalengitkeun si Acan. Kan. Heeh, cobaan. Ya aing bagian mantan mah. Tinggal itu urang nyawa leungit atau gimana? Ya. Bim, salah Bim. Leungitnya